Ini dalam keadaan sehat walafiat dan beliau pada pagi hari ini tampak berbeda, Wan. Kenapa? Selain Pak Haji ngangge lancingan ponok, Santai, Bro. santai. Iya nyanak iya, Wan. Enak naon? Nyanak. Kopi. Tah, eta si kopi naon Pak Haji tah terang lebet nama abdi teh. Listeners, kalau listeners follow Instagramnya Pak Haji Taufik Fatur Rahman di _Fatur Rahman. Ini ada video viral, listeners ya. Viral. Jadi Pak Haji bikin video pendek yang menceritakan tentang nasib guru honorer Tah. oleh Pak Haji dan istri tercinta Bu Ageng. Bu Ageng. Jadi tukang ojek, Mi. Iya Pak Haji. Ininya teh memang ada misi dan ada pesan yang nu bade didugikeun gitu nya nganggo di video nu ku Pak Haji Damal teh gitu Pak Haji atau nu kumaha Pak Haji atau ieu mah hanya berkreasi we Pak Haji. Konten itu, Wan. Untuk jantan anjing teh kan kaping 25 November. November teh hari guru. Leres. Hari guru ya. Anjing teh da jantan hari guru negeri mah tos nontos lumayan lah. Leres. Kan kampung guru mah orang langka. Gaduh parawan, gaduh cita-cita, kayak gaduh binantu ka guru. Mohon. Wah, Langki Pak Haji nya. Langki ya Pak Haji. Tidak bahasa Melayu mah termarginalkan. Tah gitu. Termarginalkan profesi guru teh Pak Haji. Pantai aya iklan dina koran dijual mobil ek guru. Tah aya nya. Dokter aja. Aya, ex dokter eta teh. Mohon, itu dokter biasana. Padahal upami dibandingkeun derajat guru teh Lebih tinggi Pak Haji nya. langkung luhur dibanding Tah. dokternya. Mohon. Ai guru pan aja gaduh prinsip lah gitu kan. Soalnya harus dibayar alit, tapi wujud dia ngabdi ka masyarakat pinterkeun barudak teh dilakukan nyanyi. Sing seueur. Dikasihna Pak Haji. Oh, sing arageung pahalana kanggo guru Pak Haji. Guru mah dina bor tulisan gitu, dina rapot gitu. Leres. Dokter kan beda. Oh, Dina resep mah acak-acakan tulisan teh. leres. Dikakutan sih jelas. Sakitunya nah Pak Haji nya dokternya. Kata dokter Aya nggak nulis resep teka baca gitu aya mohon. nulis jumlah uang yang harus diterima mending jelas. Ai guru mah pasti pan ngajarkeun teh. Leres. Anu pasti-pastilah gitu, anu nyata, anu bener, teu bohong. Pan dokter mah kadang-kadang bohong ka urang. Bohong kumaha dokter Pak Haji? Nyebutkeun kade cenah Pak Bu itu sadaya obat kanu obat efek samping. Teu sadaya obat kanu efek samping, da aya nu kapayun. Oh. Ya geus urang irek ka kapayun. Ya bener. Efek depan Pak Haji nya. Efek depan. Heeh. Sana Tah. Ai guru nu ASN mah nu PNS. Tos cekap aya. Alhamdulillah Pak Haji nya. 7 kaluhur lah gitu kan. Leres. Maka ya sertifikasi, Leres. guru pilak. Ai guru honorer mah 7 koma. Maksudnya kumaha maksudnya itu kumaha? Tos 7 wae langsung koma. Oh, tanggal 7 tos langsung Lah, koma. naon cekap saminggu. Oh, Da kadang-kadang aya guru honorer masih dibayar 2.000. Sebulan teh, Pak Haji? Mohon komo Iya. guru diniyah mah. Guru madrasah gitu kan. Apalagi Apresiasi dina naon dina paniatan ge eta mangke ganjaran teh ngajar ngaji, ngajar tafsir, ngajar qiraat ka barudak teh. Nah, ge mohon dari Gusti Allah. amin. pahala Pak Haji nya. Eta namanya 460 genep guru honorer anu dipasihan eta tunjangan Oh, tunjangan. 1,5 juta dari pemerintah. Nembe 400 Pak Haji. 460 genep dari para masuk acan. Padahal ribuan Pak Haji nya. Wah, belasan ribu lah. Tuh. Dan mawi kamari asa kaidean cing orang agama plesetan lagu himne guru. Tapi Pak Haji kan jami ngartos. Leres. Jadi bungar gitu. Ya gitu. Eta janjina Pak Haji. Eta euy. Jadi harus kenal lah ahli hukum. Oh. Terus sabarangan ya, terus Ahli sabarangan. hak cipta lah kan Kang Bukti Wikagu teh. Pengurus anu sok biasakeun haki. Mohon di ieu lagi. Nah, terus ka aya dokter hukum ka Kang Cecep Burdansa. Masing mikir di pilarian alamat Pasar Tonona teh Pencipta na teh. orang Madiun. Oh, mantun. Ada masa teh sanes bari ngabajak Lagu bari nanya. komersilkeun teu. Aya Teu. pesan-pesan mulia gitu. Majanten kumargi naon
laguna populer digentosakeun di kelirikna supaya Noel ka pamarentah khususna yen nasib guru honorer teh kedah Diperhatoskeun nya. diperhatoskeun. Tah eta kitu. Tapi eta video gagal. Nah gagal kunaon? Kumaha peran guru honorer nu ngojek teh ageung teh. Jendeng teu percanteneun eta guru honorer ari awakna badak mah. Oh. Udah mana pegang gitu Pak. Eta mah penilik geus asupna penilik eta mah. Itu ya terus ya. Jadi dalam di Nararaga Hari Guru tanggal 25 Pak Ji. Tah, matak nawan dina siaran dinten ieu oge urang bakal ngabahas tentang guru. Karena banyak seueur listeners oge Pak Haji nu profesional guru aya So, gurunya guru TK, Sur. guru SD ayanya. Guru olahraga si Gamreng pendengar Ya, dia. eta. Pindah deui ka Bandung panannya. Oh, seueur Bu Seli guru PAUD Mohon. pendengar. Tapi da kadang guru ge Pak Haji mah aya Pak Hajinya tuh mahanya ngayeukeun. Naon wan mana teh duh aing. Aya guru eta mah. Pas datang teh nitah anak didik teh buka baju. Wah bejat guru. Guru naon eta wan? Guru renang. Udah kuduna sia teh. Mana mah masih mending. Buka baju urang mah Pak Haji, abdi mah Pak Hajinya. Aya guru kabur itu nunggulan Pak Haji. Wah eta kekerasan mah ada RTN lain. Guru karate dah. Oh. Tes tes. Kantor aya di cas naon motor guru sebenarnya guru mah tara dianggonya Nuhun. hayu tang ieu teh rusak motor teh guru sumo yang sparring. Oh, Pak Haji jeung motor Pak Haji. Dari listener kita tungguin WA-nya di 0811-221-051 karena yang beruntung nanti ada satu kamus bahasa Sunda dari Geger Sunten nu Pak Haji keneh wae. Tah eta. Kamus bahasa Sunda. Sareng engke ge urang akan mendengarkan penggalan lirik yang sempat viral itu dari Pak Haji Taufik. Guru ya aja. Iya. Maksudnya ini mah satir Pak Haji ya, mengkritisi keadaan Pak Haji ya. Kalau itu kada ku iik teh dinyanyiikeun teh tapi kemarin ke Depok teh ya waktos. Oh. Maksakeun teh sareng ngeurit honor nih. Pak Haji jadi nu nyanyi backsound aja Pak. Aya 30 kali mah bolak-balik. Mohon Pak Haji teh. Asa ungap bari nangtung, goreng. Mau, ini mah info hukum. Tapi yang pasti mah salah itu bukan yang seperti ini yang sekarang ikhtiar keluar rumah buat keluarga. Betul atuh. Pokoknya tetap jaga kondisi listeners ya. Sama ingat-ingat ada nggak kebiasaan buat jaga kondisi yang nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Coba ingat ada nggak? Ada pastilah ya. Pasti ada. Ada. Seperti Wandai listeners, ini ingat banget kalau orang tua ibu terutama selalu ngasih susu steril Bear Brand dari dulu teh. Ya lamun ada dengaran awak teh kuku Bear Brand. Pulang aktivitas, pokoknya untuk udah jadi kebiasaan lah dari zaman dulu ya. Betul. Nah, listeners walaupun sekarang kita sudah kembali beraktivitas, tetap ya jaga kondisi dan pilih yang dipercaya. Bear Brand rasakan kemurniannya. Aya WA nu tos lebat ieu ti Kiki cenah Pak Haji. Sampurasun Wah Haji Opik. Rampes. WHO teh nya. Wah Haji Opik. Di luar negeri mah cenah. Gaji guru teh langkung ageng tibatan anggota dewan. Tibalik lamun di Indonesia mah cenah. Tapi lamun di Indonesia jika kitu unggal pemilu pasti sepi dah. Ari gaji dewan salit jalmi oge pada mundur janten anggota dewan teh. Ari Wah Haji kapungkur kantos janten guru teu aya pengalaman lucu teu sapertos murid anu kahampangan dina lancingan alias kawerweran gitu nya. Dan nuju abis sekolah SD mah kajantenan wae aya murid di kelas 1 tapi kelas 2 anu kahampangan di kelas. Masih mending kahampangan mah busiat pasti. Kehampangan sareng keberatan non. Nya pipis. Kehampangan keberatan. Busiat. Nya larasnya Pak Haji nya. Rancu kalau dipakai dalam bahasa yang biasa. Sacacan ngawur tempat tarosannya, Pak kan 2 minggu kampung teh diare. Oh diare. Gara-gara hayo we. Bodor busiat Pak Haji. Waktu siaran, meser comel atas restoran Rawas saya 7. Alah eta. Ay kurang raos tapi saya 7 kumaha Pak Haji. Raos ku sabab raos. Rawas. Oh raos jadi saya 7. Oh, saya 7 gitu. Lada Combro Rawas. Tapi habis. Nya, sabrejina? 1500-an Hiji teh. di Jalan Veteran. Ka abi Bapak Haji jasa Betul, 4.000. Diare itu teh. Tas ke dokter. Da dokter tukang heureuy.
Pawayana cenah teh ya. Udah diren heula lah. Rada-rada tacan susu ge ulah waka nyepeng. Aduh. Alhamdulillah. Damangnya Penggol ya. da gampang wan lamun siga Pak Haji diare kitu mah obat anu teu kedah ka dokter aya Pak Haji. Ku gabus. Pendetkeun gitu. Lalepkeun. Yang botol. Kantos janten guru? Kantos. SD ngawulang di SD Yahya SMP di Pasundan genep. kena. Beunghar kan baju mah guru teh. Pan kamu guru jadi bu. Ayeuna beunghar teh kamu guru. Tahun nuju mahasiswa kene. Oh eta teh tos ngaulangnya. Itu kan sebenarnya Cina murid teh. Diekeun di pokoknya mamun pengajaran di bapak kada nyarios ku bahasa Sunda gitu kan. SD modok kodong-kodong ti payun teh katingali dah. Baru mun calik teh sok teu pararugu budak teh. Oh, Tapi budaknya. ngelam lagi budak. Budak gitu. Aya saurang yang penting si Deborah namanya teh. Oh permisi mau buang. Ingat pan kudu Bahasa Sunda. Permisi Pak mau buang kiih cenah gitu. Listeners, kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Mangga anu bade nga-WA naroskeun seputar budaya Sunda atau pinaon wae. Karena satu orang yang beruntung akan mendapatkan kamus bahasa Sunda dari Geger Sunten Pak Haji keneh. Ya, tapi sebelum kita mulai baca WhatsApp yang masuk, ini listeners, ini juga ada sebagai wujud inovasi lah ya, berbasis digital untuk sahabat KAI dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Sekarang sudah menghadirkan aplikasi KAI Akses, listeners ya. Untuk pemesanan tiket online, juga dompet digital KAI Pay yang akan mempercepat proses pembayaran tiket kereta api. Dan dapatkan juga beragam keuntungan nih lewat aplikasi KAI Akses. Pertama, harga tiketnya lebih murah, ubah jadwal perjalanan kereta api tanpa repot harus ke stasiun, kemudian upgrade ke member premium, dapat rail point untuk setiap pemesanan tiket kereta api, dan juga klaim tiket gratis. Bahkan sekarang pesan tiket kereta api dan taksi dari dan menuju stasiun juga bisa dengan aplikasi KAI Akses. Segera download aplikasi KAI Akses di handphone Anda dan segera aktifkan dompet digital KAI Pay. Info lebih lanjut, klik webnya kai.id atau follow Instagram @kai121_. Pakai KAI Pay, bayar tiket kereta lebih cepat. Dan sudah ada WA yang masuk ini Pak Haji, ada Dedi di Cicadas. Bade naros ka Pak Haji saurna teh. Pak Haji upami istilah soneta leres eta teh tina bahasa Sunda. Romai Rahma soneta. Nya grupna Kayak orang Sebagai orang Tasik aja. mohon orang ialah pasien pairan perkawis karetanya. Oh, kereta tadi ya, Pak. Janten terus eta teh langkung raos. Naik kereta tuh. Pajikan dina bayangan teh namina toilet di stasiun Alin saperto Cipeundeuy. mohon. Pan kantos sayong urang nyobian kana kareta tiluan. Sareng Cita, sareng Bu Ageng, sareng Punincu. Turun di Cipeundeuy mobil mah langsung sayana berseka bisa. Alhamdulillah. Jadi di tingkat ecek-ecek anu alit gitunya, tingkat Stasiun transit tingkat gitu, Pak. lumur Cipeundeuy saya bisa gitu kan. Terus dilebet kareta saya Ngetos mau kita saudu dungku. pas eureun kira huteu gitu ya saudu teh. Tapi kan tahu saya ada tumpak kereta papayun-payun gitu nya. Laras. Di Bandung pada ke Jogja gitu kan. Ayo payun apa aki-aki. Iya tawan tah. Pananganna gitu Mun ya. kieu we tetap. Muter-muter jempol gitu Pak ya. Jempol jaga ngomong jenuh naon membunuh kejenuhan lah gitu kan. Kieu nya tah. Kalikeun we dikatasi gitu. Muter-muter jempol we teras gitu ya. Gitu. Tapi diharap di dia kan. Iya. Ya, di petualangan. Kieu gitu. Ayo pas di Banjar ditaroskeun. Bapak kieu wae. Ayo teh komunisan sanes. Aya cenah kumaha? Kieu. Dibalikeun. Dibalik bungkul. Dibalikin. Muter asal ka hareup dekat juga. Sapercuma nanya. Kan uhung nanya Pak. Komunisan. Aya di nu eta mah pemuda lah gitu kan. Siga abi pemuda gitu. Pemuda payun sareng. Iya, bikin pemuda. Ini. Tah. KRM ini. Cenah siga Roy Martin ya. Oh, ka pemuda eta teh. Oh, sanes ada mah. Tau sampai di Bandung ka Jogja. Teras naros Nu itu. Ya. Jambi. Sono.
Roy Martin gitu. Acap teh Roy Martin, sanes abdi sanes. Di sana. Skroya kan itu. Lami-lami kan keheul atuh. Cep udah ngobrol kok sebut teh. Cep Roy Martin nya bakat gua. Mohon abdi. Tapi teh siga. Untung ini paginya jadi Ini, sopan ini. ini mah. Nah, teh siga. Anu ngomong siga rumah itu kan kamu gitu ya. Aya deui eta mah nu Aya duaan, deui. aya duaan. Aya kahiji mah pan meser naon meser tiket. Oh tiket juga itu. Anu Meser iya meser tiket tapi berangkatna tebus anu kasiangan jauh ka stasiun teh. Udah kereta mah ketat Mohon nu duaan teh. Lompat, itu kata tahunan teh. Oh, lompat, nyujinya koper. Naik saurang. Iya. Oh itu lompat gitu kan. Cerik teh. Saurang deui teh. naon Pak? Nyana koper teh mun cerik gitu tarosku. Kunaon cenah nangis cenah petugas stasiun. Tapi cenah abdi hariwang cenah ka ditu. Oh, kudu sudah aduh ka Jogja mah deui sajam deui teh. Sanes pun cenah abdi hariwang itu nu naik teh nu nganter. Aduh. Nu nganter naik. Yang mana nu ini. Tengah buru masih. Aya pengalaman ieu nya. Pengalaman kejadian itu teh. Oh. Di Ciawi teh pan kawentar lah Kang Iing teh tukang ngeprank. Kang Iing teh ramana piti perak teh. Ramana alam gitu kan tukang ngeprank. Tapi ke urang Ciawi disepuhkeun gitu kan. Tokoh. Teraya nu wantun nyawad naon gitu makanya gaduh material nirwana sareng ieu sinar pajar grup dangdut. Daramana mun gerhana Kang Iing teh ibuna Peti Perak penyanyi teh penyanyi langsung sinar pajar nikah ka Putra. Tadi mah ngeprank. Pak Upar. Guru orang Ciawi bulan puasa. Upar cenah urang ngabuburit ka Bandung. Ayo cenah paing. Kok cenah urang dari ke Bandung masih ada tiket ke Ciawi jadi orang begitu Maghrib di Ciawi mangga banyak kana kereta kan dari ke Bandung 2 jam melangkung eta geus deui tiket weuh deui gitu kan barang kereta rek maju paing turun eta Pak Upar coba orang teu boga duit coba mau diunuskeun di prank gitu dodok kayak paing tadi wah itu coba tiket coba ayo polisi khusus katanya eta Pak Upar calakan kreatif mau jadi pipireun pipireun pas ditagih tiket mohon mana tiket Pepetawa gitunya Pak Haji nya si konektor sadang teh aja cuma piru gitu rek dikeluarkeun mah nya cuma pirunya ayo we unggat tanyakeun teh oh aku patah gitu tapi anu pireunya anu sareng nu piru-piruan beda pan era sagerbong ningali atuh ke Pak Upar coba piru coba bulan puasa coba eta tah kulantaran naon diceun kaera teh ya barang kareta deui ka Ciawi meme Pak Upar ngajeleng dina kareta teh morangga aduh eta paing ngeprank di aya ti kabur nya di Bogor di Lombor ngeprank mah gitu kan tah ieu euy deui Pak Haji anu pertarosan sami soneta kan ti Cipeudeuy teh ka ditu teh ka Tasik Pak Haji nya tah soneta teh eta teh ti Sunda tapi kumaha cenah mohon eta teh grup dangdut anu Roma Irama laras ai Pak Haji mah urang Tasik jadi bunga pisan lamun Roma Irama jadi presiden eta saluyu sareng uga tapi ramalan Jogoboyo ieu dina kaya negara Goro-Goro bakal datang saya tidak pidingit anu dingaranan awalna Notonogoro naonna Soekarno kahiji eta mah naonna Soeharto kadua naonna deui naon anakna Soekarno Megawati kaopat Ro Go Notonogo Go teh kan G sadang O G na Gus Dur O na Yudhoyono anu Rona teh Roma Irama Jokowi Pak
Ya kalebet itu namanya. Oh, tidak. Oh, Pajalang. Tapi sanes Satria ini itu sumping Satria bergitar. Oh. Tapi Roma kalau Irama, orang ya. jujurnya, Oh. Roma Irama paling siap. Segi finansial. Garuh BRI kan Bang Roma Irama. Hei, rakyat Indonesia. Toh, Bang, radio. radio? Aduh RRI. Naon RRI? Radio Roma Irama. TPRI aduh. Tahun? Revisi Roma Terus Irama. Roma Irama. Ya para pendukung Roma Irama kan ngagabung dina bengketan Korpri. Korpri itu apa sih? Korp pendukung Roma Irama. Atau keamanan. Keamanan aya. Aya. Naon Pak Haji? Abri. Anak buah Roma Irama. Anu di udara ya Auri Pak Hajinya. Angkatan Udara Roma Irama. Ulah Roma Irama. Di Tasik teh caket paraju pemi urang di Bandung bade ka Tasik dugi ka pengkolan nu aya tempat naon dagang ulen Naon? dia sok asong warung putih Yang warung putih. da mengko ke paling kanan teh Sodong, Sodong. Sodong daerah. Kecamatan Sodong. Terus kali itu nanti? Henteu da teu kabahas itu mah. Sodong teh dibagi dua. Oh. Aya Sodong Negla, Ah. aya Sodong Laneuh. Ah. Landuh pan handap, Beres. mah kitu Negla mah ti luhur. Tah, Oma Irama teh urang Sodong Negla. Oh, aslina teh. Oh, Sodong Negla teh singgetan. Soneta teh. Oh. Sodong Negla Tasikmalaya. Oh, tanah teh Tasikmalaya. Sapertos ieu Saha? Epitamala, Nah, Epi Tamala teh singkatan tina Tasikmalaya. tah. Oh, gitu. Tamala itu Tasikmalaya. Oh, ya, berarti di Garut mah kan Asgar. Dayu Age. Dayu Age asli Oke, Garut. Asli Asli Garut. Garut. Terus balik lagi di Klinik Basah masih bareng Pak Haji Taufik Fatul Rahman. Silakan buat yang mau nanya ya, boleh ya. Ada satu kamus bahasa Sunda yang bisa Anda peroleh kalau misalkan nanti Pak Haji memilihkannya pada yang nanyanya. Nur Aini ya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Abdi bade tumaros. Dupi bahasa Indonesia na manuk uncuing teh naon? Pami aya nu bade ngantutkeun meuni ngagelik. Ari tos aya nu ngantutkeun mah langsung jempe diantos walarangan. Burung uncuing. Naonnya? Burung uncuing. Si uncuing teh. Siit atau sirit? Sit Sit uncuing. uncuing teh totonden. Mun nu ngantutkeun sok disada. Upami soang aya bangsat. Soang Itu aja soang mah tapi mana bangsa Pak Haji. Aya naon aya jalmi lah. budak. Budak. Kayak jurignya. Aya judi kayak bangsat kumaha. Situasi we. Kumaha keikhlasan. Perasaan itu. Si uncuing naon urusan-urusannya? Apa ya? Burung apa ya? Burung uncuing aja. Ya, pasti namanya. Oh, Siga nyileunglem kan bahasa Indonesianya menyilang lam. mengeram. Taya apal itu. Mengeram. Mengeram. Sirik iri. Dipisirik diiri. Diiri. Sirik di ini. Alhamdulillah ya ku abogahna Pakaban Pengarsa Profesor Aminuddin Aziz ayeuna ponim terus diangkeun janten kabeungharan kosa kecap bahasa Indonesia. Maksudna? Apaan kapungkur malah mun Betul. tanda fonetik peuteui teh petei wae. Oh. Petai gitu ya. PT jadi lamun sadar bangsa sejen bade di bahasa Sunda sah margi pituduhna Tos lepat, karena tos lepatnya. berem gitu kan Beureum, gelis geulis kedah. tadi rapat sampingan kapangker terus ketok palu ya teh lebat diangkeun ke bahasa Indonesia jeung ke mama pemerintah antaris perang sareng perang petei sareng peuteuy cicahem sareng cicaheum gitu kan. Bentenkeun ya teh bentenkeun. Itu tah. Da mung urang sareng Aceh ya mah. Oh, Oh, Aceh kayak apa ya? Bireun Oh, bireun. si meuleu Sarang Malaysia apa gitu Pak ayo. Kemana? Ya itu Malaysia. Ya. Tapi terusnya eta mah teu make u. Yang kemana? tulis sama A. A, Di sana gitu. Beheung, Geneng. beteung. Duka tah si tuncing mah. Sieun kabungkur kan sudah diajarkeun di ikipnya. Naon? Pas ngajarkeun baji ka zaman. Gondrong Pak Haji. Gondrong. Tiga-tiga tua gondrong keneh. Tingkat 2 gondrong kene. Oh, coba jadi pos mate kan tadi cukur deui.
Begung, Bondrong, lucu. Ada. Tapi luar biasanya. Ya Lukman di Cipatik. Badan naros upami hartosna buraong sareng borongongong naon Ben tadi buraung mah sifat, borongongong sifat kan kana ieu. Kan naon tadi? Borongongong mah juga naon bungut adu lah gitu. Oh, aduh. Oh. Sangar. Sangar gitu. Borongongong eta teh Pak Haji. Borongongong. sanes ageng hoak sanes. Gede hoak gitu. Da borongongong teh kada nyarios. Oh. Serem we beungeut teh Pak Haji. Mohon borongongong gitu. Tah kanggo dep kolektor cocok gitu nu borongongong. Mohon kada borongongong. Buraung? Bangor itu mah kana kalakuan. Oh. Ai buraung mah kalakuan, ai borongongong mah kana mimik. Pamadegan. Alah. Naon eta Pak Haji? Kena muka, mi. Oh. Raut muka. Nih lidung gitu Pak Haji. Raut wajah gitu. Raut wajahna borongongong. Kanu mimiknya eta teh nya. Mimik. Film luar negeri judulnya mimik kayak tentang alien gitu. Waduh. Kamari Pak Haji kada mau konten perkawis rupa-rupa pare. Mohon. Wetan geus saon saseueurak gitu kan aya tingali. Eta saya Pujapati. Allah. Itu paling geugeusna jakan Pujapati terus lieur ibarat tah kan nya. Ka desainer mun urang bade ngukut Japati ulah nyimpen pare. Beak parena teh lieur ibarat urang nyicil kendaraan terus kos pagi-pagi jeung debt kolektor geus kaciptanya. Beak. Tadi menit we. Abi mah pernah sabung Pak Haji sareng ieu sareng leasing. Alah, sareng sawan. Sareng babeh urang. Jadi nginjemna ka babeh mi Oh. bapak buat teh jadi saha mah jeung leasing mah teh beli menambahan beli motor teh. nagihna iraha wae nya mun butuh. Iraha wae ngan sok ieu pending we ge anu dieu diusir. Gitu. Ilisna satur nuhun ya nya kanu WA nu tos dikintunkeun hapunten upami tacan diaoskeun sadaya tapi atos ditampung ieu. Non wae pertarosan nu tadi ka Pak Haji Sumping. Ke insyaallah ayeuna teu lami deui bakal diumumkeun tapi sesuai janji Elmi karena sekarang ini hari guru pembahasan tentang guru ini lagu yang Pak Haji tadi sudah minta izin teh ingin didengarkan oleh listener Sebelum saya. nanti kita mengumumkan siapa yang dapat satu kamus ya. Betul. Mohon. Cobi Pak Haji. Pak Haji nyanyiin. Terpuruklah wahai nasib ibu bapak guru, gajimu takkan menanggung hidup dalam hari-harimu. Semua tertuju pada nasibmu, pilu dan terharu. Sebagai pengabdi, terima gajimu untuk cukup seminggu. Engkau sebagai honorer penuh pengabdian. Engkau laksana embun tak sejuk jalan kesusahan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa diperhatikan. Sebagai bentuk keprihatinan, semoga nasib rekan-rekan guru honorer diperhatikan. Saudara, mulai saat ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, kita harus lebih memperhatikan yang namanya guru, saudara-saudara. Ya, Untuk itu, seluruh sivitas akademik keguruan yang berada di Indonesia,
hudang sia teh. Kisaran udah kisaran aja. Anjing di Monju, Tuh. guru-guru honorer pada ngempel. Kayak wartos di Kang Iwan ketua pagi. Oh, hari. Iya lagu himne guru honorer teh pada di nyanyikan sarengan. Ini adalah ungkapan satir Pak Haji Taufik Faturrahman terhadap keadaan guru honorer yang sekarang ada. Ya, Ya, hidup guru honorer. Betul? namanya 466 Tahun. Anu kenging tadi bantuan tunjangan. tunjangan. Ya. Terima kasih. Hiji deui. Mun, Pokoknya hiji deui. hiji deui. Jutaan 4.807. 400. 400 Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji. Ieu tah anu menangna mangga. Nu beruntung. Mendapatkan kamus bahasa Sunda. Mangga, Pak Haji. Sultan adalah Nur Aini. Nur Aini ya, nomornya ini di 08382293 sekian. Kenapa? Selamat buat Nur Aini. Dan kenapa Nur Aini ini berhak mendapatkan kamus bahasa Sunda? Karena Pak Haji tidak bisa menjawab manuk situ di bahasa Indonesia. Iya, itu ya. Situ cuy. Nanti harusnya ke ahli biologi itu, ahli Naon? hewan-hewanan. Kamu di bahasa Inggris mah ya? Naon? Apa sih? Angry Bird. Nah, manuk anu ngambek atau gitu betul. Hatur nuhun Pak Haji. Awanda nuhun. Kami juga nuhun Udung, Ya. terima kasih. Elisa juga terima kasih. Kita harus pamit ya listeners. Saya Wanda Urban pamit. Pak Haji pamit. Elmi Urban oke pamit. I Radio 100% musik Indonesia. Wassalam. Permios.